Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ard wastamarakum fiha ila akhirih. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah langkung dipayun urang sadaya muji ka Gusti Allah sarta syukur ka mantena urang sadaya salaku hamba mantena pantes payus muji sarta syukur kusabab mantena anu maha pinuji mantena Gusti Allah anu salawasna ka urang sadaya masihan pirang-pirang kanikmatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib dina khutbah anu kahiji ngadugikeun salah sawios dawuhan Gusti Allah anu aya dina Al-Qur'an surat Hud ayat ka 61. Huwa ansha'akum minal ard wastamarakum fiha. Anjeuna mantena Gusti Allah anu parantos nyiptakeun aranjeun tina taneuh urang sadaya manusia ku Gusti Allah didamelna tina bahana tina taneuh. Wastamarakum fiha kalawan aranjeun nyaeta urang sadaya dipasihan tugas ku Gusti Allah pikeun ngamakmurkeun ieu bumi, pikeun ngolah ieu nagara. Salah sawios anu diwajibkeun ku Gusti Allah ka urang sadaya salaku manusia salaku hamba Allah nyaeta ngelola ieu dunia, ngelola ieu nagara, ngamumule ieu dunia, ngamumule ieu nagara. Tah ieu teh ku Gusti Allah teh diamanatkeun, ditugaskeun ka urang, ka makhluk anu mangrupakeun nyaeta urang teh
diciptakeun ku Gusti Allah salaku manusia. Jadi ieu dunia ieu nagara teu diamanatkeun ka makhluk anu sejena, tapi diamanatkeun ka urang salaku manusia. Tangtuna urang supaya leuwih laluasa wewenang dina ngurus ieu dunia, dina ngurus ieu nagara, perluna ayana pamarentah sarta jeung pamarentahanana. Urang lamun ngurus dunia, ngurus nagara, lamun ku pribadi tangtuna moal bisa laluasa. Tapi lamun nganggo lembaga, nganggo organisasi pamarentah nya tangtuna bakal leuwih laluasa. Jadi ngurus nagara lamun aya pamarentah wewenangna laluasa. Sabab ku ayana pamarentah paling henteu 4 rupa bakal bisa dilaksanakeun. Pamarentah mangrupakeun lembaga atanapi organisasi anu berwenang marentah. Di antarana fungsi pamarentah melayani kepentingan masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. La yattahidil mu'minunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin ila akhirih. Jamaah Jumaah rahimakumullah, dina khutbah anu kadua khatib ngaoskeun ngadugikeun dawuhan Gusti Allah anu aya dina Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 28. La yatahidil mu'minuna kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Aranjeun ulah ngajadikeun pamimpin teh pamarentah teh jalmana anu kafir, anu ka Gusti Allah nolak, ka Gusti Allah nu kang nongol. Sing saha jalma anu ngajadikeun pamimpinna, ngajadikeun pamarentahanana jalma anu kafir, maka ku Gusti Allah moal ditulungan saeutik oge. Jamaah Jumaah rahimakumullah, petunjuk ti Gusti Allah dina waktos urang ngajadikeun pamarentah, ngajadikeun pamimpin kudu jalma-jalma anu iman, anu Islam, anu soleh. Tah upami urang salaku masyarakat, salaku rakyat dina ngawangun pamarentah, tuluy nu dijadikeunana jalma iman, jalma Islam, jalma anu soleh, maka bakal karasa kasenangan, kanikmatan, kasejahteraan kunu jadi rahayatna. Urang tos ngenal sababaraha bentuk sistem pamarentahan. Ari sistem pamarentahan teh nyaeta sistem ketatanegaraan.
Contona aya sistem demokrasi, contona aya sistem kerajaan. Lamun di Saudi Arabia nganggo sistem kerajaan, nyaeta pamimpina nu jadi rajana turun temurun. Teu naon eta oge, nu penting mah anu mimpina jalma iman, jalma Islam, jalma anu soleh. Di urang di Indonesia nganggo sistem demokrasi, di mana pamimpin bisa berganti, bisa bergantian. Kulantaran ari sistem demokrasi anu ngabogaan kadaulatan, anu ngabogaan kakuasaan, pikeun nyieun pamarentah jeung pikeun ngabentuk sistem pamerintahanana kumaha rakyat, sehingga urang kudu miluan lamun aya pilpres, lamun aya pilkada, boh pilkada provinsi, boh pilkada kabupaten, boh pilkades, eta teh sabab urang nangtukeun saha wae anu bakal jadi para pamimpin jeung nangtukeun kena sistem pamarentahanana. Tah ieu teh bakal masihan manfaat ka urang salaku rahayatna. Jadi ulah rugikeun ka urang, rugikeun ka teu miluan, teu partisipasi lamun aya pilpres, lamun aya pilkada, lamun aya pilkades. Tah ayana pamarentah teh wajib sarta ayana sistem pamarentahan anu alus, anu sesuai jeung ajaran Islam, eta teh wajib diayakeunana. Jamaah Jumaah rahimakumullah, terakhir urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang salawasna dibimbing ku mantena kana jalan hirup anu benar, anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap negara urang nagara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur, hiji nagara pamarentahan anu ku Gusti Allah diberkahkeun sarta aya dina pangampura sadaya para pengurus ieu nagara sarta oge rakyatna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'ahidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Aqulu qauli hadza